Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, anu ngawaler salam nembe ka kuping sawareh nyobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangu namah sangu ngan hanjaka teu acan asak, kadangu namah kadangu ngan hanjaka teu acan kompak. Nyobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sadayana sasarangan manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa ngariung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina acara akad pertikahan Neng Desi kalih Aa Rijal kalayan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam pamudah-mudahan dugi kajungjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, teu hilap oge ka urang sadaya salaku umatna, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring sejak bade nyandak mangrupi acara di antawisna anu kahiji acara sawer panganten, anu kadua acara sungkem, lajeng anu katilu acara adat bantayan huap lingkung. Ngawitan bismillahirrahmanirrahim, kalayan nyebat asma pangeran dat anu maha welas tur nu maha asih. Sejak simkuring ngawitan mituturan dua pasang manusia anu kiwari parantos ngahiji, kalayan widi Gusti nu maha suci ngalangkungan jalan jatuh kerami dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraniang kahirupan teu pisan-pisan kasamudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridho lillahi ta'ala ngagebregeun jiad pangdoa kadua mempelai ngalangkungan doana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gia kabarokahan sinareng kasinugrahan Allah tumetep entrep nyanding mipir ngabanding lamokot geget ka hidep duaan. Pamudah-mudahan hidep duaan disandingkeun ku Allah teh sinanding jeung kasayan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kahade teu kenging waka disawerkeun ibu ke sakedap urang bade dikawihan heula. Aa teteh mangga ngadeg geulis kasep. Pangantena mangga ngadeg. Pasihan pangantena sarau ewang ibu. Pasihan saweranana sarau sewang, pangantena pasihan kanyepeng. Aa dina sawer panganten teh aya permen, aya artos. Eta permen teh mangrupikeun pamanis di kulawarga hidup duaan geulis. Pamudah-mudahan hidup duaan sing tiasa silih asah, silih asuh mika dedeh mika nyaah antara hidup duaan. Lajeng deui aya artos, pamudah-mudahan hidup duaan sing dipaparinan milik rezeki anu ageng halal barokah. Sangkan tiasa mere maweh kasasama kanu meryogikeun terutami mulangkeun kadedeh kasih ka Ibu Rama. Hideung ginanjaran bagja tepung rabbing jatuh rami muka lambaran carita natra tina rumah tangga jimat tangan welas asing antara hidup duaan umat nalikana kawit entep tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik asih lahir batin keheula tacan neng keheula tacan pamungkas kanu ngariung nada jembar pangaraksani bilih
kegiatan wireh ayeuna sim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi katampi amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan aur ngawurkeun tawis ka asih aur di aur ngawurkeun tawis ka deudeuh aur sawerna di aur di aur sawerna di aur aya kene aur sawerna di aur di aur sawerna di aur ngawurkeun tawis ka asih aur di aur aya kene anu biru aya kene ti bapa hajat anu biru anu berem aya kene ti bu hajat sawerana seueur kene di aur aya kene sawerana seueur kene aur sawerana di aur di aur sawerana di aur anu berem di aur di aur ti bapak aang anu gaya di aur kene aya kene bapak seueur kene ti bapak aang aya kene anu berem ya Allah Gusti ya Allah eta si aa foto meni aya ku kitu dina danget ayeuna hidup duaan geura nyuhunkeun heula dihapunten tina samudaya kalepatan sateu acan hidup duaan ngalengkah leuwih jauh ngambah sagara rumah tangga penta heula jimat kasalametan geulis kasep nyaeta pangampura ti mamah kalih ti bapa hidup duaan sing percaya kalian yakin Allah subhanahu wa ta'ala moal ngahampura ka hidup duaan geulis kasep pami hidup duaan teu leuwih ti heula meunang pangampura ti mamah kalih ti bapa mangga geura sumujud sungkem aa teteh dina pangkonan mamah geulis kasep geura nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan duh mamah hapunten abdi tina samudaya kalepatan ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampah ieu abdi anu kantos ngaheurinan rahim mamah anu kantos karepotan ku abdi ti awit abdi alit tugikeun ka ayeuna abdi mung tiasa nyusahkeun bae ka mamah hapunten abdi mamah lahir batin abdi duaan teu wani ludeng lempang dina ngambah sagara rumah tangga tanpa aya doa ti mamah kalih ti bapa ieu geulis pisurgaeun hidup teh kasep Allah ridho pami sepuh hidup ridho ka hidup geulis kasep kahade hidup duaan sing tiasa mika deudeuh mika nyaah kanu janten sepuh sing tiasa mulangkeun ka deudeuh ka asih kana janten mama hapunten abdi rumaos abdi salami ieu ngan tiasa masihan we gegeuleuh ka mama nyusahkeun bae ka mama hapunten abdi mama pamudah-mudahan rumah tanggi abdi sing dijantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah dijantenkeun rumah tanggi anu pinuh ku karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala rumah tanggi anu baiti jannati rumah tanggi anu bagja dunya rawuh akhirat deudeuh teuing nu geulis nu kasep didoakeun pisan ku mamah dihapunten pisan ku mamah geulis kasep beral anaking hidup duaan sing bagja dunya rawuh akhirat hidup duaan sing tiasa ngojayan cita-cita dina dasar niat anu hade dibarung ku takwa ka Allah azza wa jalla barakallahu laka wa baraka alaika wa zamma'a bainakuma bi khair amin ya Allah ya rabbal alamin mangga dirangkul aa teteh mamahna geulis kasep nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan harewoskeun kana cepilna geulis kasep
hidup nyuhunkeun dihapunten. Salami ieu hidup tos sabaraha kali wani nyantakan kanu jadi indung gelis kasep. Tos sabaraha kali hidup wani wangkal kanu jadi indung. Pamudah-mudahan hidup duaan sing dijantankeun marurang kalih anu soleh soleha anu senantiasa babaktos kanu jantan sepuh hidup duaan gelis. Disun mamahna ku hidup, teteh sun mamahna, sun pipi kiri, sun pipi kanana. Mudah-mudahan hidup duaan sing waluya bagja dunia rauh akhirat aya dina kabagzaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekapan gelis. Ayeuna neng gerak pendakan heula mamah aa. Mama doakeun abdi mama. Ieu abdi anu bade ngambah sagara rumah tangga. Pamudah-mudahan rumah tangga abdi sing dijauhkeun tina balai dicaketkeun sareng rezeki dipaparinan katurunan anu saleh soleha. Ku mamahna Neng Desi mangga geura titipkeun putri kakasih mamah ka aa kasep. Kahade nitip putri mamah kasep. Dina rumah tanggi kahade hidup sing tiasa ngabimbing dina jalan kahadean ka putri mama. Pami hidup nuju mendaka ke heuteu kenging wani nyentak ka putri mama kasep. Pika dedeh pikanya sapertos mamah mika dedeh mikanya ka anjeunna. Pamudah-mudahan hidup duaan sing dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala disalametkeun dunya rauh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dirangkul teteh mamahna gelis kasep. Ayeuna mah ieu teh tos janten sepuh hidup duaan kahade hidup sing tiasa hormat tumut kanu janten sepuh gelis ridona Allah aya dina ridona sepuh. Pamudah-mudahan hidup sing tiasa mulangkeun ka dedeh mulangkeun ka asih ka aranjeunna. Cekapan gelis kasep disun mamahna ku hidup pika dedeh pikanya aku hidup duaan. Hidup duaan mah bagja gelis kasep akad pertikahan teh masih kene kasaksian ku mamah sareng ku bapa. Mangga ayeuna gentos ku apa nangalih ka kursi anu palih tengah. Mamahna ngageser ka palih dieu. Hapunten abdi hapunten. Ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampak. Ieu abdi anu sok nyusahkeun bae ka bapa. Salami ieu bapa anu tos ngatik ngadidik ka abdi. Abdi bagade ngahaturkeun nuhun ka bapa. Bapak teh atos ngasuh ka abdi. Bapak anu dug hulu pet nyawa ikhtiar milari milik rezeki kangge abdi. Pamudah-mudahan Bapak sing panjang yuswa sangkan tiasa teras ngadoakeun kangge lumangsungna kahirupan abdi kapayuna. Abdi duaan teu wani lempang dina ngambah sagara rumah tangga tanpa aya doa ti Bapak kalih ti mama. Hampura oge Bapak geulis kasep. Boh dina salami ngatik ngadidik hidup aya kahoyong hidup anu teu acan kacumpon ti Bapak. Hampura oge Bapak geulis kasep. Bapak teu tiasa mekelan ku harta ka hidup duaan. Bapak mung tiasa mekelan ku doa. Pamudah-mudahan sapapaosna rumah tangga hidup aya dina kawilujengan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul ku aku teteh mamahna geulis kasep. Nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan. Disun apana teteh sun ko hidup pika dedeh pikanya sepuh hidup geulis kasep. Ayeuna aa ngageser ka palih dieu mangga neng gerak pendakan heula ramana aa. Kahade geulis niti putra Bapak. Kahade hidup sing tiasa taat tumut ka putra Bapak geulis. Hidup sing janten istri anu soleha, sing janten istri anu qurrata a'yun anu turut tumut ka papatah nu janten putra Bapak. Ayeuna marido Allah tos aya dina ridho putra Bapak. Pamudah-mudahan hidup duaan sing tiasa silih simbehan ku kahadean. Hidup duaan sing tiasa bagja dunia rauh akhirat. Pamudah-mudahan rumah tangga hidup dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkeun tina balai dicaketkeun sareng milik rezeki. Nuhunkeun doa ti Bapak geulis kasep. Ayeuna mah ieu Bapak teh tos janten sepuh hidup nyalira. Hidup duaan sing tiasa mulangkeun ka dedeh mulangkeun ka asih ka sepuh hidup duaan. Dirangkul nyohonkeun doa ti Bapa. Pamudah-mudahan sapapaosna aya dina kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekapan abdi bade ngahaturkeun nuhun ka aa. Wireh aa teh teu jalir janji. Wireh aa teh tos nepatan janji pasini. Sawatara kapengker
Atos janji payunan Allah Subhanahu wa taala, atos janji payunan penghulu sareng sepuh urang duaan. Yen teh baris mika dedeh mika cinta ka diri abdi lahir batin dunia akhirat. Bimbing abdi dina jalan kahadean dina jalan anu dipikari doku Allah Subhanahu wa taala, sangkan hirup urang duaan tiasa ngalebetan lawang surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abdi sing janten istri anu soleha pikeun sing janten imam anu hade pikeun abdi. Pamudah-mudahan rumah tanggi urang sing dijantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Ridho Allah aya dina ridona caroge geulis kahade hidup sing tiasa tumut kapapatah nu janten caroge, insyaallah hidup bakal salamet dunia rawuh akhirat. Disun panangan aana neng, disun aana geulis dirangkul ku neng, pikadeuh pikanya silih simbehan ku kahadean dina rumah tanggi hidup. Mudah-mudahan bagja dunia rawuh akhirat dijantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disun taar nengna sigerna alhamdulillah. Sono nyaanya emut bae eta istri anu kacida geulisna. Mangga neng calik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairuna wa khairu mazabataha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri mazabataha alaihi. Amin. Tiupkeun kana embun-bunanana disun cigerna tahan 2 jam. Atas cekap urang lajeng kana huap lingkung. 1 2 3 dibekelan ku mamah nya ngawaregeun saurna teh dati malaus mah ka dieu atos sarapan atos. Mangga ibu linggi ayeuna gentos ku apa? 1 2 3 atas Pak, mangga dihateuran linggih deui. Teteh sok sanaos sangu bodasna hungkul aya tina panangan sepuh maraosnya. Pamudah-mudahan sing janten berkah kanggo hidup duaan. Ieu nasina kantun hiji, hitungan katilu mangga rebutan. Saha anu kenging pangpayuna ieu nasi diduakeun dibagi duang ke silih suapan sareng tetehnya. Ieu teh ngandung hartos dina rumah tanggi teh gaduh milik rezeki alit ageng sasarengan. Pamudah-mudahan sing dipaparinan milik rezeki anu ageng halal barokah sangkan tiasa mere maweh ka sasama kanu meryogikeun terutami mulangkeun ka dedeh ka asih ka ibu ramah hidup. Siap? 1 2 siap 2 setengah 3 kenging gua diduakeun sanguna papayun-payun silih suapan dibagi 2 nasina silih suapan papayun-payun dibagi 2 nasina tah gitu mangga papayun-payun silih suapan 1 2 3 tahan. Mangga silih leueutan papayun-payun disilang ka teteh ka 1 2 3 tahan. Atos bilih haus mangga ngaleueut nyalira. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa satos tuang, doa satos leueut. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bade dileueut neng. Bade aya keneh nasina sok dipalidkeun heula supados henteu heureut. Mohon anu tos ditisuan supados henteu minyak tah kitu. Kaela sakadap. Tahan heula teu kenging waka ditarik. Teteh ieu hayam dikulub disambaraan namina bakekok. Ieu teh ngandung hartos saha anu kenging daging pang agengna insyaallah jalan rezekina dimudahkeun ku Allah. Kahade hidup sing rajin ngoreh, sing rajin ikhtiar dina milari milik rezeki anu halal pikeun minuhan kebutuhan istri dina rumah tanggi kasepnya. Gaduh milik rezeki alit ageng serenkeun ka neng sadaya nya. Wios anu nuhunkeun supados hidup aya dina kabarokahan dina milik rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hitungan katilu ditarik bakakakna 1 2 3 sok ditarik saha anu pang agengna diacungkeun ka foto ka payun kenging ku anu pang agengna masih ditahan dipoto heula kangge kenang-kenangan ageng tanagina. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu agengna disimpen heula ka dieu anu nengna dicepengan heula geulis
Wios tekenging bari calik sok ada gue ada sanes bade barang tuang digigit sasarangan hasil tarik menarik bibirna dicaketkeun kana daging. Mangga digigit keduaan. Hiji, dua, tilu. Masih tahan ah? Masih tahan? Hiji, dua, tilu. Tahan. Tahan. Tahan 2 jam. Atos disimpan ka dia naik. Disimpan ka dia gadis. Hiji dua tilu ditiup saatosna parem dipotongkeun nyarekna potongkeun ku dipicen sing tebih teu kenging direret deui ieu sifat awon anu dinamikeun sifat getas harupateun picen ka tebih siap dipepeuskeun dogna hiji ku ku ampean anu katuhu hiji dua tilu dipepeuskeun pepeus dipicen neng kapalih dia dialungkeun dogna atas pepes kacai jadi salewi kadarat jadi saloga kacai sing daek mandi di darat sing daraek salat ku diugahkeun neng naku dua panangan tembongkeun yen teh mika dedeh mikanya pisan kana janten istrinya sok mangga caralik deui sakitu anu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng mancen tugas ka kameramen kalih ka fotografi alus ki jenderal